Mad arid risukun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu yes ngadamal Allah masalan hiji contoh qaryatan nyaeta negeri Mekah kanat aminatan anu aya eta negeri aman mutmainnatan tur tentrem yatiha sarta datang ka eta negeri rizquha rizkina eta negeri rogodan anu cukup loba min kulli makanin di unggal-unggal tempat pakafarot maka tuluy kupur eta ahli negeri bi an umillahi kana nikmati Allah ngabenci ka Nabi Muhammad fa'azaqahallahu maka sina ngarasa eta ahli negeri ku Allah libasal ju'i kalawan balahi lapar lapar pasila wal khaufi jeung sieun dibasmi ku Rasulullah kalawan sebab kupurna bima kanu anu aya kabeh yasnaun pada migawe kabeh walaqad jeung bukti ja'ahum geus datang ka ahli Mekah Rasulun Nabi Muhammad anu jadi utusan minhum tina sawarehna ahli Mekah fakadzabuhu maka ngabohongkeun ahli Mekah ka Nabi Muhammad fa akhadahumul azabu maka nyiksa ka ahli Mekah siksa wahum